Dengan persembahan sungkeman. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking pupujaning ati berangjeng peting. Asa kamari hidup deka kandung ku mama. Mama sesah nada, mama sesah kulem. Nalika hidup kubra kalam dunia mama ngejerit maratan langit mot sehat maratan jagat. Antara ayak jeung teu ayana menak tetep pamente apa hidup apa teh tangkal na derajat kanyaah apa kadedeh apa tayak watas wanganna gelis kasep Gusti Allah moal ngahampura ka eta umat lamun teu dihampura ku indung bapa hidup tubruk lahunanana ngajerit payunanana mangga lebih sungkem ke pangkungan neda doa kaikasan Gusti mama gendat-gendat ku ontor kanyaah mama masehat ning cing dinten iya abis semujud payun mama nada pangampunten lahir tumakaning batin gelis anak mama cinta mama moal laas ku kapanasan moal luntur ku kahujanan beral miang anak sing tinemu ka bagja salalabina dunya jeung akhiratna mangga dirangkul heula mamahna mangga dipeluk dulu mamahnya sayang mangga dicium keningna ku kaasih sareng kadedehna bagja bral anaki sing tinemu ka bagja salajengna ngalih ka apa hidup mena apa teh tangkal nada raja apa teh anu nganapkahan kulawarga dinten ieu tubruk lahunanana nada pangampura ti aranjeuna ya Allah ya Robbi ya Karim anak abdi anu baheula sok digagandong anak abdi baheula sok diasuh kiwari hidup geus sawawa menak bakal ninggalkeun apa jeung mama apa ngadoa mudah-mudahan hidup sing jadi kulawarga nu sakinah mawadah tur warahmah aya dina jalan anu dipiridong ku Allah anu murbeng ya Allah apa nitip jaga keimanan salat 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 sabab hidup duaan pertanggung jawaban nanti apa bakal ditanya ku Gustina mangga dirangkul heula apana anaking ya rai nada pangampura rumah oser kalepatan adi didoakeun sing teu nemu bagja bra mangga cekap ngalih ka mertua hida mertua teh posisina sami siga sepuh nyalira doana kanyaahna kadedehna yap anaki anak mama nu anyar datang sanajan hidup teu dilahirkeun ti rahim mama naming kiwari hidup geus mangrupikeun bagian tina kahirupan mama bra miang anaki sing tinemu ka bagja dunya jeung akhiratna mangga dirangkul heula
Salajengna ngali ka Pahida. Apa teh kadeudeuhna kanyaana moal asa jeung jiga bakal siga kaputra nyalira. Neng Rayi AA ngawakilan apa didoakeun sing teu nemu kabagjaan. Berani yang anaknya mangga dirangkul heula. Kecelakna Cisoca nu masukan pipi Ibu Ramahida. Mudah-mudahan Allah anu buhi ialah mukakeun kabagjaan kangge hidup doaan. Bral miangzu. Alhamdulillah, usai sudah acara sungkeman permohonan doa dan restu dari ibu dan juga bapak. Selanjutnya ada untean adat Sunda. Yang pertama ada huang lingkung dilajengkeun kana bantean dipungkas ke sawer. Mangga kilengse.
Arejo rampak kendang Temu di kasenian solali lali pamila kemalanya Panangkong solali anu pamageun punten masih jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Usai